baheula aing keur diajar ilmu syaraf Oke, gitu. gencreng urang kan tanya. Heeh. Gencreng di kebo ireng berarti. Hari baheula mah di masjid oge masjidna ti Palupuh geuning bilik. Palupuh ku bilik. Can aya pangeras baheula mah hahaluangan di masjid teh kitu we aya subuh teh. Tapi Diajar ilmu syaraf teh geuning. Heeh. Fa'ala yaqulu gitu. Fa'ala yaqulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Dalang oge dalang lamun dicopot ku ilmu syaraf mah aya. Aya teh. Jadi dalang teh asa tina kecap dalilun. Oh dalilun. Jadi lamna dieuweuhkeun hiji genti ku tasjid jadi dala ya dulu dilalatan bahwa da'lun. Isimna isim fa'il hartina nuduhkeun. Kumaha lamun aya nu ngaharamkeun kana wayang mari kita berdiskusi dengan saya. Betul. Tapi bener da wayang mah haram cobaan leg-leg. Mau atuh melag nanti korong. Ya, Saya kakak. itu tidak boleh. Dalam Quran. Kain Quran, ngomong ilmu syaraf teh. Heeh. Salah. Aku nopieu nama. Benar kan? Ai harita teh keur diajar pangala ya puluh palan teh dihaleuangkeun ai sugan teh guru can datang baru diheureuikeun ke dewek teh. Udah kemarin ku akal. Pala ya puluh palan bahwa Pak Uken. Ai sugan teh eueuh guru ti tukang mun buledak teh aing dibanting. Ngaheureukeun ilmu teh sia. Pamali. Tapi ka ayeuna budak sebelah siri. Pamali. Aing eta dendam ka guru hayang ngelawan, hayang gede baheula. Padahal neraka ye. Oh, pakai dendam. Aing dewek gede, aing maot guru teh. Dendam guru, dendam. Eta hari kakek geus dibalas atuh. Kumaha? Dewek nyeri hati dibanting teh manehna teh salat. Ai guru dewek teh jagot teh panjang, kumisna non teh. Ai salat di masjid Palupuh, akhirnya cengkat gitu guru kecepit. Kejepit eta kumisna teh hese cepat gitu. Ayo. Gitu we, ayo. Ayo wakan tuh. Alah, dewek itu kan kieu we. Beres, banyak kan? Muni puas ya aing haritanya. Salat oge di subuh teh ditambahan 4 rakaat. Sama ngelawan. Ya, aing keur budak ya. Terbudak. Ayeuna aya di satengahing marga, ya. Akang. Kiamat deuleu kulawarga dewek ayeuna. Kiamat kumari akang teh. Oh, da nyeta da kudu kage lain teu kaharti da pugu bakal kaalaman ku sararea oge. Sumun ai teh aya naon akang teh? Oh, ngan nya kitu teh we geuning keuna ka kulawarga dewek aya teh sedih teh euy. Nah aya naon akang teh abi mana we? Pun bapa teh damang. Nah tos sabaraha dinten ari akang? Sasasih ai kawitna mah panas tiris. Oh kitu kawitna. Tadi ina teh ngukur di pencetan jeung di pencetan ai sugan teh moal kateterasan le. Moal tina perubahan cuaca rupina mah akang. Teuing atuh. Dumeh pabaru meureun ayeuna. Dumeh Imlek ari akang maksad bade ka mana ayeuna? Lain dina waktos tiasa kena sasauran da ayeuna mah tos teu siasa lebet cai-cai acan. Sumohon ai kitu. Hayang cenah dewek teh dilayat jang kudunungan. Oh kitu akang. Hayang panggih bisi numpak caringin di buruan. Sumohon. Jadi pati-pati dewek ninggalkeun alam dunya oge cenah wajarkeun teh hayang dilayat heula. Karaos ku abdi. Kan bae tong sedih akang. Janten maksud teh akang bade ka pusir daya. Lain dewek sedih teh kalah jarang surikeun batur ka dewek. Kan bae akang. Jak kitu ai tukang heureuy cilaka teh akang lah. Tapi parendene kitu euy genteng-genteng ulah potong heuh minta doana kalayan minta hampura ka si lain. Sami-sami akang ah.
bisi dina waktu Bapak nuju damang harita waktu ngobrol jeung sira laing bisi siling kasinggung kolbu kagebrak mana hampura we sami-sami bisi diparengkeun Bapak dewek boga hutang sami-sami kan omong kene ka dewek beureun dewek anu bayarna sae mangga bisi aya rencangan bisi aya babaturan heueuh ieu mah bejane dewek bisi ka bawa maot ke teh hutang deui mangga atuh akang teh nanti bade ka Pusir Daya panginten bade ka Pusir Daya ngawartosan dunungan sae akang teh peryogi teh lah naon da amanat da ceuk mah oge cenah ulah gering sararea ulah ka bawah gering jadi urang lamun nguluwut teh hartina gering sararea ulah ka bawah gering urang makan dayeuna mah atuh da puguh apruk-aprukan mode kieu rek ka kota teh kabeneran we geuning nyimpang kasangkan urip teh ieu aya rib-rib di jalan Pemandian Cipana sangkan urip sigana Mekar Kuningan sigana Mekar pokalna Bapak Sumartono kalih Ibu Ela Nurlaila Sari sumohon anjeunna teh ngahitanan putrana Cep Jaka Saugi sumohon akan telepat da teh kudu ngahibur meureun sanajan Bapak di lembur teu damang nya urang mah ngahibur we kulan ngiring doa aya amplopna mah katampi ti Pak Haji Didin ye goreng mujair nila ada atas katampi nu aya nu rezeki deuleu aya nu makelan aya nu makelan deuleu aya boroeun anak can deuleu dulur dewek Sersan Heru ada eta geuning eta teh putrana Dalang Abason Jaya kapungkur sumuhun Bapak Sonjaya bulan dinasna di dia di Kodim sumuhun di Kodim maka alhamdulillah sareng payana di saya tepangkeun di waktu nya kan tenan akan alhamdulillah jang bulan ka Sidawala urang ngahibur heula ieu Cep Jaka Saugi sumuhun parantos Bret Kasep ieu putrana Bapak Sumartono kali Ibu Ela laras da urang teh fungsina ge hiburan heuh kan tenan makanya Sidawala kali kitu urang ngahibur heula sagedeung sareng kenek makanya ulah lain kakapiceun ni Kang Wani dar kanya-kanya Kang Wani kayaknya anu teu tulus ngumara ka Subang jelema anu taraseuri ka dieu aya nempon di helm seuri sia mah didangu teh Kang Wani ulah rek mang coba urang kuningan ulah aing-aingan aya mangkos di dunia orang aya Kang Domen obat semuat kabatur pamaman kalakuan nu teu jujur sameme kupet mitutur pekrik sama ojo badan sapucu josing kieu we tu geuning Berlin
cinta karena kebudayaan seni cinta kebangsaan dunia seni cinta tega ibu Bapak Sumartono kali Ibu Ella sariwat begitu tega parsa kalian kita jauh wa ibu urang kali teh ibu ramana ruas dugi ka dicana ka dokter bisi anak titanus bisi infeksi tak ieu mah ngahaja dikeureut malah nu ngeureutna ge diburuhan teganian di kau tapi si goreng hakikatna ieu ibu ramana teh ridho ikhlas nyaeta nyumponan kana sunah rasul tuh pikir itu sila ieu Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam kapungkur di sepitanna teh Yusua 80 tahun leuwih bayangkeun sia jeung rambut jeung liat bade dikeurutna ge ditangohkeun dina catang udeko tina batu teu seukeut-seukeut acan nya ayeuna mah murang kalih keneh di sepitan teh naon sababna mata teh abeh teh cager masih kana wudu kulitna ge pertumbuhanana eta keneh abeh teh cager engko coba lamun 40 tahun dikeureut di sepitan hese cageurna teh nah maka hese eta sariwat jadi anu sadarajat jeung nyepitan teh hiji nyepitan dua ngeuretan kuku katiluna ngadudutan bulu kelek ngadahung kumis jeung ngeureut ieu neutekan baok jorang atuh nah jorang ngaranna nah ai guru nyebut inyuk komo padi beh ditulur agung aya ngaran lemur teh baok bener aya mendekat Cikedang diganti ke kungaran Tanjung Anom kalah Praseha ini anggarnya dah yang baok nanti baheulana eta gitu diganti kampung iman dugi ka direuah-reuah diayakeun sagala rupingna ieu deudeuh ka putrana sagala disampat kalaya nyuhunkeun restu ka sadayana mudah-mudahan ieu murang kalih teh cing jadi jalmi anu soleh anu guna pikeun kepentingan negara bangsa katut hirupna jajak ancep dina agamana amin cinekna ieu murang kalih teh jadi jalmi anu soleh amin gitu sakitu teu pira da urang bagian ngahiburna ayeuna urang bagian ngahiburna nya sok prioritaskeun ieu mah dewek ngahibur terkenang dieureun-eureun rarasaan mah kurang kumaha dewek teh mipit amit ngalamenta tadi nama CE sararumping di mana-mana Kang Agnes Kang Raka Batara di Cirebon tah cincep teh meuli resepkeun pisan pikir sia ada seni sunat can Kang Sersan Heru Kang Yana sararumping ka dieu Ibu Kombes polisi Tinsi BBA di Jakarta aya Bapak Dr. Anas Haji Ramin Nur Hasanuddin eta Bapak Ketua Panitia Bapak Ain Hairudin Bapak Kades Panawuan segenap pamili muah tahu sering cicing adan
kalau ngomong teh tahu hakanya tuh si lain aja. Lain aja tukang tahu ke sarua aja sia gitu usaha. Mana naon-naon tah ieu hikmahna teh euy. Jadi Bapak Sumartono kagungan maksud teh bisa ngahirupan sararea secara langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja dina penting ieu. Semua Nu dagang tahu, nu dagang baso. Lupa. rupi-rupi Anu menang jodoh. Anu cocokan budak, anu cocokan kolot. rupa-rupa Anu dagang dina wayang heeh. Kenapa pinggir tuh dia Bapak Asmu panitia. Bapak Sajim. Pak Jam Hadi. Pak Oni sareng AA Raka Batara. Pak Sumardi, Pak Ahdi, Pak Maman, Pak Nana. Kang Budi Kalimangis aya Mas Tuing anu masihan ongkos kakak namanya anu masihan ongkos ka dewek Mas Tuing bageur ka dewek mah resep pisan ngajaipongan eta Mas Tuing keamanan sangar urip nya keamanan sangkan urip Mas Tuing heeh Tuing bener Tuing namanya Kang Asep Sudrajat Manuk Puntuing Padudung Ciomas karena rumpul di dia Bapak Haji Ustaz Ayub Kang Riki Kang Dome Alhamdulillah karena rumpul ieu karasan halodonya iya sanajan usum baru tadi we geuning enjing siang hujan teh sakedap alhamdulillah halodo kan alhamdulillah wa syukurillah Gusti abdi tiasa silaturahim dina wengi ieu sareng urang dieu hempak merbayaksa sumping nu ti mana-mana nu ti Cirebon cing Tarorojo SSDW Jalaksana Cilimus Jamu Timbang Bojong Mandorasa Linggarjati Manislor pada menak pada neungeul pada mere kan mangkos ka dieu mangkos mana sih ge mangkos alok murid Pak Eye atuh ka dieu kitu ngalok di dieu mantuan di dieu nah ada biar di panggung disada gitu teu ngalok kana ke ngopi we ngumpul nuhun ulujeng tepangah seniman seniwati nuhun ulujeng tepang buga-buga cing parajang Yuswa arageung milik sadayana nya sumuhun cing babari maot ngadoakeun teh panjang umur ieu babari maot nah da teu salah aing mah cing babari maot jeung tibatan hese pae pikir ku sia ripuh da hese pae teh dibujang anjing teh panjang tapi bari gering saumur umurnya kan bener mending maot ngadoakeun teh lain ngadoakeun teh maot cing babari maot ulah nepi ka dibujang ganying ka itu ka dieu wah mandi heula salat heula geus salat nyangakeun Allah Allahu Akbar kerelak poe eta teh babari pan cenah tapi gak yang kitu mau teh kan sok ayeuna tak gitu euy Bapak Sumartono ieu murang kalih nu disepitan bagja pisan make jeung ieu teh micinta kana kesenian urang secara langsung ieu teh ngalestarikeun budaya urang kesenian Sunda warisan ti para wali sumuhun alhamdulillah dalam unsur dirunaikeun mah turunan-turunan heuh dewek
kumaha da dewek oge ti dinya di Ciledug baheula. oh kieu akang ka si Ciledug dagang bawang Goblok si punya dagang bawang we. Ciledug buat tukang bawang beureuh oh aya turunan Turunan di Sunan Kalijati kayak gitu teh. oh Nikah ka babah. Nya akang mah boga turunan Arya Kamuning. Da dewek teh nu ka 10na. Matak payu teh ka Kuningan geuning dek mah. aya ka Daya teureuf di dieu. aya keturunan Sunan Kaliangke Lain Sunan Kaliangke beungu. Alah ampun beusi matak deui di urang Kuningan buat dulur. dulur akang teh paraya buat ibu kitu Nah kitu mun sejarah mun kudu nyarita ka dieu nya. ya natrat Mudah-mudahan sanajan urang diancam ku kiamat ku pangeran ayeuna aya Siki Jagong pelakeuneun kiamat rek isuk cecep pelakeun tenang hidup mah bener nya cecep ulah ka bawah arus ulah dari nu kurang lumatak dina lepa dieu hirup di dunya mah cing tentrem sabab dunya teh alam panah teh alam ruksak ya alam rusak alam panah da cenah geuningan ceuk Ustad Ayub oge aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula dah eta teh dina surat Waduhe eta teh waduha Waduhe walaili ida saje oh nah kali ngaheureukeun agama aing pada aya kumari apina waduha saya bicara itu berdasarkan data-data yang otentik. tanggung jawab Anda jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengerti prosesnya. Iya dong. Swear. dak kudu umum jeung batur-batur waduha akan waduhe jauh-jauh Ai harti mah eta keneh, ai waduhe teh eta teh alifna eta teh digenti ku iya. oh alif teh Ngan iya jadi harapna harap mati teu bisa dibebanan ku Jabar, ku PS, ku JR. Jadi HIE Jabar hae. HIA Jabar hae. Jadi waduhe walaili ida saje. papaingan jeung parabot Eta teh dina kitab Alfiah bab imalah. eta teh Ada pikir ya. wasuha Mata kudu jero ke ilmu ke gitu bener kan. percaya kakak sok make parabot tadi aku mentara Oh, udah ngalap belut oke teh make pacu mau pati beunang. Teu make parabot mah bener adi masuk ka ujaran baheula aing keur diajar ilmu syaraf Akhir gitu. gencreng urakan tanya Heeh. akhir gencreng di kebo ireng berarti Hari baheula mah di masjid oge masjidna ti Palupuh geuning bilik. Palupuh ku bilik Can aya pangeras baheula mah hahaluangan di masjid teh kitu we aya subuh teh. tapi Diajar ilmu syaraf teh geuning. wahas Fa'ala yaqulu gitu. Fa'ala yaqulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Heeh, dalang oge dalang lamun dicopot ku ilmu syaraf mah aya. aya teh Jadi dalang teh asa tina kecap dalilun. oh dalilun Jadi lamna dieuweuhkeun hiji genti ku tasjid jadi dala ya dulu dilalatan fahuwa da'lun. Isimna isim fa'il hartina nuduhkeun. eta teh Kumatak lamun aya nu ngaharamkeun kana wayang, mari kita berdiskusi dengan saya. betul Tapi bener da wayang mah haram cobaan leg-leg. Da moal tembelang nanti korong. Ya, percaya kakak itu tidak boleh. dalam Quran Lain Quran, goblok ilmu syaraf teh. Heeh. Salah. aku nopieu nama bener kan Ai harita teh keur diajar pangalaya puluh palan teh dihaleuangkeun ai sugan teh guru can datang baru diheureuikeun nih bade teh. Nerekin kumari ku akal Palaya puluh palan bahwa Pak Uken.
ai sugan teh guru di tukang buledak yang dibanting nggak boleh ikut ilmu teh siap pamali tapi kaya na budak sebelah seri pamali ai kita dendam ke guru hayang ngelawan hayang gede-gede baheula pada neraka ye pakai dendam ai dewek gede ai maot guru teh dendam eta hari tak kena yang dibalas atuh kumaha dewek nyeri hati dibanting teh manehna teh salat ai guru dewek teh jagot teh panjang kumisna nanti ai salat di masjid Palupu ai rek cangkat gitu murid kecepit eta kumisna teh hese teh cepat gitu ayo gitu we ayo wakan dewek itu kaki we ini puas ya aing haritanya sholat oge di subuh teh ditambahan 4 rakaat sama lawan ya aing keur budak ya terbudak aing keur budak mah nepi ka Allah oge ngaheureuyan akhirnya kembali akan dipakai teh musuh pada sisi leuweung aya walungan ge ti isuk jedur nepi ka sore jeger eueuh nu nyangut hiji di acan cair-cair acan acep dewek ke ka Allah nah Allah nepi ka deui lauk hiji di acan atuh lauk mau gede ai sugan teh moal datang eta mau hayang minum murid dewek ngadeg kok bari ka Allah ya Allah abdi mah banyon eta tidak laksana dewek di Cirebon baheula da baheula mah jarang mobil lempang tidak laksana tapi hujaneun nepi ka mendung dewek ngadonga Fatihah oge 4 balikan ya Allah saacana abdi can nepi ka Cirebon mah ieu hujan teh ulah akan dilungsurkeun keur ngadonga da percaya teh kana doa ini teh dari pelbah Cilimus geretek teh hujan gede dewek nepi ka Cibluk sinutnu dari pos hansip balik ke Kulutus nah eta Allah nepi ka teh apa Cirebon mahauninga nepi ka kitu tah jadi eta teh agama tuturut muling nya kitu agama tuturut muling kumaha we muling geuning dibawa ku garong geus cilikan ieu dan mata kudu make ilmu teh kitu tah segala rupa oge teu make ilmu mah cilaka nya dina Islam teu tauhid teu jadi umat sok ayeuna mau belajar hirup teh sanajan urang geus kolot nanyakeun ka kiai ka ajengan anu deukeut ka kiai ajengan eta teh pewaris nabi teh pewaris teh ulah nepi ka cenah dewek geus terlambat geus kolot teh diajar agama mah eueuh terlambat diajar agama mah tidak ada siapa yang hidup mau belajar kita long life education wah naon hartosna kan iya siapa yang hidup kita belajar tidak ada keterlambatan better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali betul oh ya why not kenapa tidak oh ya why not kita yang ya benar umawi bapak hajatna ibu hajatna kulawargina sadayana cing panjang Yusua rizkina cing katamih-tamih deui amin cing digentos ku rahmat pitulung Allah amin urang tiasa riung kulung kieu aya dina kabungahan ya amin itu mudah-mudahan kapayun tiasa ditepangkeun deui ngan hanya kawe dewek geus kolot geus kolot teh kageun bae geus segala karasa nu nyampur geus loba nu nyampur ka mana ka Cimaot oh suka teh ka Jakarta kolesterol rematik asam urat jantung koroner oh lu nyala lampur teh tapi ridokeun bae kan bae aya turunan akang ayeuna mah geus bisa aya turunanna si Dadan si Oga nya aya peteta
umawi bade nggak bewarakeun ke masyarakat urang Kuningan ti Samet enjing mah moal nampi deui ngawayang aya dina duit leutik mah. Akang mah nu 30 wae ka luhur. Anu 30 mah barudak we ka. Alah. Tak kitu. Dunya itu ka kieu nya. Dunya kareng-heng dunya ka kieu. Alah. Atoh dek kieu teh sabab naon warisan ti para wali teh sanajan saayat tepikeun. Tepikeun Nya, ngaliwatan gogonyakan hiburan oge. Daya sokoteun Tak kitu dan nepikeun agama Islam baheula pangna aya wayang oge can loba ajengan, can aya malah. Can aya ajengan, can aya kiai. Kumaha dina zaman animisme, dinamisme nyebarkeun Islam. Waktunya makan apa trauma? Ya, meureun ngideum weh lalakon wayang tina Mahabharata. Nyeun wayangna tak wayang malin ti India. Di India mah carita wayang. Carita Mahabharata, Ramayana, ta wayang mah asli kebudayaan urang. Budaya urang Di dieu aya aya wayang kulit, aya wayang golek. Wayang kulit mah ti wetan, wayang golek mah Jawa Barat. Boga ciri khas. Dewek minum pasea jeung mantep. Nah, oke pasea bukan nama pasea. Mantep Sunarsono. Saya Dia soal. telepon pasea teh. Tidak soal naon oke pasea. Mimitina mah dewek nu nangkang. Ide pamantep, halo cenah. Alhamdulillah si teh pamantep mah dina wayang kulit ke Bagja. Bagja naon cenah Pasep, puncana Sunda mah. Oh, cinta ai udeungeuna bisa digoreng kan. Wayang digorok-gorok. Manehna ngalamun dari kalaman hese. Cenah apa didudukna ge ku kai cenah. Heeh, apa loba kompor cenah teh. Jadi elek manehna teh. Alah, resep air banyak dah. Ari jeung seni deui nya Kang. Dalang banyak. Malah dewek kungsi dicarekan eta ku dalang Jawa. Wah, dicarekan Kang kungsi. Sedangkeun di Jawa Barat mah sararea teh teh. Naon teh? Sararea cepot teh lanceukna panggedena anak Semar teh Jawa Barat mah. Geus umum. Da di Jawa mah cepot teh bungsu. Oh bungsu anu Panggedena teh si Gareng. Oh si Kang si Pet. Nu kadua si Petrus si Dawala. Malah di Jawa Barat mah togog teh adi Semar. Oh, Tadi Jawa Tengah mah togog teh lanceuk Semar. lanceuk. Pasea teh dewek ribut. Wah, apa? Heeh. Ai geus kitu. Ayo dipikir-pikir ku dewek, wah lawan deui ku aing. Kumaha? Saya mah puguh cenah argumentasina tah cenah aya sejarahna ieu tah. Wah, Kan ku dewek teh hiji ditanyakeunana lamun nya cing teh togog lanceuk Semar, tanggal sabaraha poe naon bulan naon dilahirkeun anak togog. Apa yang tengah jawab? Matak jempe cek aing oge. Kumaha aing we ngadarang watuh. nah itu mah ciri khas masing-masing. Wah, ciri khas Jawa Tengah. Wayang mah bisa dirobah-robah, mun Quran teu bisa. Bisa. Heeh. Ngan ulah lepas dina penca kaki ketekon wayang. Tekon wayang pageuhan. Ai kolaborasi mah sok model ayeuna kolaborasi da baheula mah ngawayang teh atuh euy ku obor. Obor. Ku juru panggung ngabebelah we. Ku pangeras. Panayagan sinden dalang teh isuk-isuk teh liang irungna teh harideung. Ini kalian belut. Heeh. Adi sing-singkeun teh bureng teh laleur panjang ieu. Nah, itu mah bohong. Ada masih nanti daun. Ayeuna kolaborasi jeung lampu jeung sound system nya. Ya. Tapi dah leutik keneh dalam canggih ayeuna teh leutik dibandingkeun jeung tanda-tanda kagungan Allah. Oh gitu Kang. Oh model ayeuna HP. HP? Apa itu kumaha? Oh handphone. Handphone. Ayeuna teh HP teh ku canggih-canggihna urang boga HP, si Dawala boga HP, tah dek mindahkeun data-data nu aya dina HP dewe kana HP si Dawala asa dibukakeun ya bluetoothna. Pindah tah tidak melalui kabel. Canggih. Bener? Bener. Tak aloh mah geus miliaran tahun gitu na teh. Miliaran kumaha apa? Sok lamun dipikir mah. Nah kumaha teh aya Allah. Di mana indungna keur ngais budak geuning. Budak nu karek diajar ngomong.
cek indungna teh tuh ucing ya tuh ucing abus ya karena otak budakan teh melalui kabel ya eleh walau jatuh dia budaknya dari sumurnya teh gemar mau ucing kedua pindah karena otak budak ya cari kene halo cek aing teh bener matak tong salah rombong dina silat Ar-Rahman geuning tanyakeun ka Ayub oh gitu nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararane oh tuh bener Ar-Rahman cek aing teh bener oh jauh hiburan dah ya hiburan naon ya kan ulah di kenangan era deh teh amun ayeuna hayang dikenangan salin heula kangna naon salin heula bajuna lah ngaragaya lain inget we ka bapa aja itu nya pasti makanya tinjui ngelak we oh gitu kemarin mau diketapel bain aya yang uncuing sok naon kan coba nu bae cenah di Irak teh uncuing malodar we ya kan tapi bener betul aja udah bangsa orang mah sampai hubung-hubungkeun geuning sampai kait-kaitkeun alah sok salina lah kitu wajarkeun teh lamun ka imah aya kupu-kupu wah aya nu manyer aya nu semak apek teh kalah dedangun lagi sok boro-boro salina ada sokenya pelihara rese aya ngalaksanakeun kaul we ieu nya bener Kasep Jaka Saugi Saugi yang di kaulan Pak Cepot yang ngelaksanakan kaul ada Berlin ayo geus si salin membeli gaya kasep halusnya halus kasep dikacut meme pakai karung jika pendakwah teh geuningan dewek ka jika ibu dedehnya aing mun jauh atunya aing jeung mama dedeh coba dedeh wae anu penting lah pakai karung alah karpi lah tak karpi tapi masih ada di biji iya dah lagu deh kah ulah dari kenangan deweknya akan teh palai dikenangan ya atuh pan mawasilin teh kenal dari KS namun palai dikenangan mayar ke tukang kenangan jadi dia mah geus logis ke tukang kenangan tukang layar aku akan diajak kayak bahan pasihan yang pernah jaga dari diajak ke pamilit ka tukang mayar we lain pengen urut tudungan anak geleuheun pembawa ka numus sok nererepi ulah dari kenangan terbaik atau dewek dibayar oke lah oh itu si Redan lah akan mayar siapa yang sebenarnya dibayar kau yang sebelekukna sama lakuk seperti ku apa dina jaipong teh aya bangpak aya bangpong aya belekuk bangpak tulak bandingkeun mundur maju jaipong belekuk asa belekuk itu teh sabaraha teh murah kan 30.000 sama laku masa kitu sakit itu 30.000 30.000 teh sakitu teh 30.000 lamun 2 kitu aku lamun 3 kitu salah aku lain dia mau lamun kitu nang ngerecak eta teh bari ngeueum kitu sakitu teh kayak juga naik jalan darat aduh kali ngitung we oh siapa tuh beli aing 150.000 ribuan saya diketik teh katungan 15 kukeun we naon 150 mah 15 kukeun atuh da bawa barat lamun ngeunah tuluikeun keuna duit peneuri oke
Oleh Akang Ya kenal. atuh. Lin, Akang meser 150 pasti hari ngabalaku. Julang tadi mundur maju blangsing song terus Nah, jempe sih teh. lain jempet tadi Akang perjanjian beri ke 150 Pak. Apa cek dewek oge dina MOU tadi? Lamun ngeunah tuluikeun duit ka neuring, anu. Teu bisa kudu perjanjian deui. Wah, aing mah. Aing geus mah sok kabur. Perjanjian deui bukan Halaman teh gulungan manehna urang. paduli teh ge kudunungan mah. Jauh atuh aing ngaborong ge sakaliannya. Da mending kitu atuh Kang lah. Ngaborong aing meuli 6 jutaeun. Boleh. 6 juta teh sabaraha belekuk tah. Jadi bere 200 balakukeun ari Akang. Anjir atuh loba teuing meureun aing. Kana cangke meureun aing. Cobaan Paduli teuing aing mah. Sugan ngoronang wae balik di jangan urip aing. Dar sia 6 jutaeun hayangnya ho. bere 200 balakukeun Akang. Ngaborong supaya nepi ka isuk-isuk sok. Yo. Dulang tadi mundur maju sing Tenang ya lombanya. Kudu make gaya atuh. kunaon Tuur beunang leuleuh. eta kana ngaborong teh Paingan ceuk pangeran heuh ceuk rasulnya ulah kaleuwihi. oh ulah Sabab Allah ge teu resepkeun ka jelema nu sok kaleuwihi. nah bener teh ulah kalangkungan aduh Marinok meri we Kang. Naon? Ai leles marinok meri we dua. Cokot kokonengna. Leuleus teh kudu beri. Nok meri cokot kokonengna hijikeun jeung talason. Kamari ge nu sakara tibere enog anggere leuleus. Aing kemana karep we ngomong ge. Monggo rek niga, rek kaula tanya rek beng-beng. Awas layangan ere. Awas yang kulitnya. Mun kitu mah nyempring. Yang kulit mah kieu teh bisa ngelieu kieu Bisa lurat ere. Nyembah oge kitu nih. Bisa ngahleuang teh. Kitu banyak kulit. Ketiga pisan kan. Waya kulit mah sarulit hati para regang. Umi gunjang ganjing langit lak-lak baton. Aduh, kepala kucek-kucek.
dalange opo Bapak Asep Sunanar Sunan. Nah, dalang atuh da lakona maksudna ge. Lakone opo Bapak Asep? Balikan deui di goblok. Geus gadeng si goblok ah. Acan. Rugi teh mah. Acan kagongkeun. Bapak Asep Sunanar Sunan Kalibolenang. Teuing ah moal deui ah. Yang mandi. Siapa ya? Yang mandi. Alah, para runtene kacaranya. Saya ulang jangan kau orang sangkan kau orang ke Bapak Sumartono yang akan mengirimkan tapi niat kekebat buka-buka pulang ini tapi niat kedah kebat buka-buka ulang itu Sesakati gitu. Allah lain ke coronangan kawas krokodil menikawas kayu putih ampun cing hirupnya nah kebanyakan cek kiai oge cenah loba teh seuri ke di akhiratna bakal waeud eta teh heueuh Kang ulah obat nah heueuh teu salah nah teu salah kumaha lain upaya si Surian tapi ya ke mah nu baeud bakal leuwih baeud gitu teh patak beakeun heula di dunya seserian lek pikir beja jadi itu baeud ge geus kapanasaran pandek dikubur teh dikubur dek di ruang pisan geuning naon Kang sok di harewosan mayit teh di talkina mayit Muke 7 lengkah anu ngumpul geus baralik bakal datang 2 malaikat nakon ka Andika. Mungkar jeung Nakir man rabbuka man nabiyuka. Jawab kumaneh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkeun ku sia lamun mayitna ngajawab. Cek mayit teh insyaallah. Da moal teu luncat ya. kan gitu